wabarakatuh. Nepangkeun wasta simkuring Alpinia Zahra ti kelas 12 IPA 4. Simkuring bade ngaresensi carpon nu judulna Saenggeus Umur Tunggang Gunung. Pengarang Haji Usep Romli, pamedal PT Kiblat Buku Utama. Bab 1 ti halaman 7 nepi ka halaman 22 nyaeta nyaritakeun carpon Lauk Cimanuk. Cimanuk nyaeta walungan nu ngaliwatan palemburan Lamping Jungkrak jeung Pajaman. Usum hujan, panen lauk cimanuk ti balodon. Sakali ngangkat lumayan, lauk tinggurup sagede-gede dampaleungeun. Cimanuk maju ti kidul bahe ka kaler, nuturkeun lengkah papajaran. Ngalarung waktu nu teu paruh ku laku, mapai mangsa nu ngajalanan kahirupan manusia. Jadi salah sahiji sumber pakasaban di sisinggilir pakasaban sajian nu bisa jadi andalan sawab sakopen. Bab 2 halaman 23 nepi ka halaman 28 nyaeta carpon neangan pajaratan. Nyaritakeun makam anu aya di handapeun lampir pasing nu teu jiga makam, sawareh geus darengdek, taya riuh-riuh tatangkalan, ilahanna pajaratan. Ieu mah estuning bolenang, aya ge hanjuang 2 gunduk geus perang. Pedah eta kitu lahan pajaratan teh rada rata, tur bahe ngetan ngaler, isuk-isuk langsung katojo mata poe. Pas sosore kaegaran layung rek rusuk, nepi ka ceuk sararea ge pantes keneh dijieun panonoban jelema hirup, dipake kunuh paeh. Dicaritakeun makam geus dirarancang bakal dijadikeun paimahan. Lahan makam geus diduitkeun ku developer keur ngagelagaan komplek paimahan. Makam-makam nu masih aya dibongkar dipindahkeun ka tempat sejen nu leuwih jauh. Ayeuna mah kabeh geus tayarataan ukur rasa kapanasaran nu tumanya kamana neangan pajaritan. Tur sakitu nu kapihatur ku simkuring. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.